Syuhudul minnah teh kieu jang nyaksi yen ieu teh padol Allah gitu. Ari minnah teh paparin nu alus nu teu dipentah heula. Urang teh pan teu menta tadi bisakeun Gusti salat lohor. Tapi Allah ngabisakeun. Tuh bannya. Ieu paparin nu alus nu teu dipentah heula, nugraha namina. Ieu teh nugraha Allah. Ngabisakeun salat, ngahayangkeun salat, nugraha Allah kan. Da batur mah teu salat teu dihayangkeun kan. Geus boga duit hayang sedekah, ieu teh nugraha Allah, da batur teu dihayangkeun. Urang cager make hayang dipake ngaji, mung dipake ulin, ieu nugraha Allah man. Urang teu pernah Gusti abdi mun cager dihayangkeun salat, hayangkeun ngaji henteu man. Nah hate jerojoy jeung hayang ngaji, nugraha eta ngar. Jadi lain urang nu hebat, urang ngaos teh, tapi Allah anu maparin nugraha ka urang, urang sehingga jamal Allah dohir di urang. Jadi ulah ngaku diri nu hebat, tapi jamal Allah dohir di urang. Lamun Allah teu ngadohirkeun jamal di urang, moal aya alus di urang. Tah ayeuna ngadohirkeun jamal teh teu menta Gusti dohirkeun jamal Gusti abdi henteu. Nugraha banyak. Urang gaduh artos budak aya yang butuh biaya cek ate mere. Nah, eta nugraha Allah. Gitu. Lamun cek nafsu mah ulah cenah kumpulkeun we sina loba budak mah antep. Nah, eta nugraha, tak kitu nugraha teh, syuhudul minnah. Ulah ngaku diri nu alus, tapi nu alus teh Allah, tak kitu. Sabab ieu kaalusan ti